Mana kopi balik ya? Hah? Mau balik lah. Baliknya. Oh, enggak lain naonnya lo udah naon lah tidak. Udah naon. Ngopi di imah we lah. Ya. Oke. Ya. Hati-hati Bonnya. Siap, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kerja, Pak. Oh iya. Aduh, ingat lagi ngomong. Iya. Neng. Tos gimarana? Pas Among, Pak. Amang. Mohon. Neng Amang teh lempang. Maksudnya Teu naik lempang. motor acan. Geus miskin lain. Itu Pak ngangge mobil ka ditu nama. Oh. Iya. Mobil nya. Mohon. Tuh. Nah itu. Nya. Ayo calik-calik aja. Ya. Aduh. Pada di mana, Pak? Hah? Kok caliknya? Di dia pundak biasa. Oh. Di dia. Tahun kemarin ulah dibahas. Oh iya, iya. Enggak mau ngomongin calik-calik. Oke. Aduh. Neng, sugan kopi-kopi atuh. Wios, Kamu kopi? Wios nih. Cai herang. Terkedah, atuh nuhun mau alami nih. Ya udah, Cai herangnya. Nya. Terkedah Wios, mau alami. Cai eta we bajigur. Sok neng pada kalbet mah enggak? Neng ke dalam dulu ya. Nya, Nya. enggak. Oke. Aduh. Mah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kamari eta Ya. anu tidak gor. Oh, Benjol tapi alhamdulillah. Tos ieu. terus kempes. Tos bareng. Nya. Si Bapak ngopi pangting atau data terek kalang Pak Lurah. Memang Bapak. Oh, alhamdulillah. Salam di bapaknya. Nya kamari terus disaurkeun, Pak. Biwarang ka ditu deui ka bumi. Nya cayosna bapak. Naon? Taikeun Pak RT rojak gitu. Karena tangkal mangga. Entong jadi lurah. Oh, mungkin Bapak Abdi. Hah? Jadi RT. Gantian pengen ngerasakeun jadi RT kumaha. Oh, bener ya. Berarti luhuran RT nya. Hah? Jeung lurah. Nya, lurah teh luhur sabelah sih mah. Oh, Gitu. palingan lempangna rada gitu. Nya ada yang klik lah biasa. Itu nah. Ya, Ya. ngomong-ngomong teu nyandak. Naon gitu bawaan Kak. Ya. Mau naon, Pak? Ya, iya mau diri. Atuh nyandak-nyandak kue nu kamari. Astagfirullah, Pak. Aduh, punten hilap deui bener. Kue alma eta duh nikmat alma teh. Ya favorit pisan Bapak. Nya suga nyandak itu ka dieu. Atuh gampil Pak mungkin ku Eja di orderkeun. Mungkin mah diantosnya riringkeun nya. Ya. Ya, insyaallah Pak. Riring kita jangan ngipasan. Sanes atuh. Terus? Eta mah hiid. Oh, iya. Sugan bisi ngipasan Bapak eta da dadamping wae ti kamari sugan can garing gitu. Ah, eja mah bisa wae sumbu kompor. Si Bapak. Ya, kumaha usaha? Naon wae nanti usaha teh? Alhamdulillah Pak, jalan di tahu. Oh, eta nu tahu bulat ku kulilingan eta. Ya. Aja. Ya Pak, alhamdulillah. Sur. Aya 250 mah Pak. Mobil? Tahu nak. Oh, tahu Sakali nah. ngagorengnya. Sebenarnya mobilnya baraha? Mobil nama aya genep. Oh, alhamdulillah. Tuh. Jeung kontrakan ya Pak. Oh, ya kontrakan aja. Aya. Oh. Kontrakan loba, usahana loba, beunghar ieu mah budak. Haluslah jangan kurang. Udah 18. Kontrakan aja. Ngebatur. Oh, Eja. Udah 18 genteng unggul Pak. Itu pantona? Pantona mah aya opat. Oh, gaduh lah ya. Ya alhamdulillah. Teu Bapak naros ya, ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Eta katinggal-tinggal nama jeung anak Bapak si Sari. Kunang. Kos anu ieu ting. Naon ieu teh? Kos anu deudeuh jeung anak Bapak. Acan Pak. Nya proses lah Pak. Oh nya. Ieu teh nya cek budak ngora ayeuna mah pedeket teh naon? PDKT. Ah eta PDKT. Nya aya KT, aya itu aya bae Bapak aya seur. Oh, ayam kate. Aya. PDKT sana saya ayam kate. Oh aya sanes. Nya. Nah, pendekatan. Nah, eta nya. Ya doakeun Pak. Nya aku Bapak mah selagi ya ejana bageut. Insyaallah Pak. Kasepnya duit teu seueur ya Bapak mah pasti ngaduknya. Bapak tanya. Pada nanya deh. Nah, entah saya.
Hari kita ada inu ditaroskeun mah abdi bade pamit teh nya, Pak. Bade pamit. Mohon. Ulah waka. Ngora kene geus pamit. Ku bapak doakeun dipanjang umur. Ya. Naon ai Bapak? Pamit uih. Oh, sugan teh pamit di alam dunia ieu. Ulah atuh Pak. Pamit ke Sisari kesepian tanpa eja. Ya, bapak ge lamun teh aja mah. Naon? Saya kehidupan. Nuhun. Pujiana. Nya eja bade pamit ya Pak nya? Nya, siap. Nuhun pisannya Pak nya. Ampura kasorean teh. Nya, yes. Kin, ya, Dia doakan kita garing Pak. nya. Enggak, Pak. Jam. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam. Duh, si Kasep. Hanya kalna. Kemana naon? Atuh, alma kek nyandak di budak. Si Sari ngesen di Instagram Alma Cakes. Sari. Neng. Sari. Ma, jajan geus kasep mah ye. Nah, Naon saya jajang geus gede ge mamangan wae ka erana. Jajan geus diubah mah. Geus kasep Geus ibak mah ibak we. mah. Enggak dua sistem. Gede oge acis wae. Jajan kan terus kasep mah. Terus diubah. Nya atuh geus ibak mah ibak edang segede ieu. Lain mah. Jajan. Nyon itis atuh mah. Boga teh. Icis jeung naon Mah, pokoknya ieu mah hidup dan mati jajang mah. Ulun minta icis. Ya mah minta duit teh nikos di sinetron. Bara duit kara. 500.000 mah. Hah? Siapa malah yang minta duit teh modaran aing. Jajang paling rek modaran emak minta icis Bos jajan. anu mah kieu, tungguan warung marak salat heula. Ma, atuh ih ngana data-data wae ka jajang teh. Ma. Minta icis, Ma, ih. Ma. Si mama ih. Ma. Aing mah atuh ieu. Ngana data-data wae aing mah. Ma. Ma. Aing nyokot wae jadi naracina gua. Nyokot gitu. Mana teh? Ayo roba duit ya. Cokot bodoh ting warung mah. Cokot wae. Bodoh ting semua mah. Ini mah duit aing di warung. Dijajah. Jang. beneran ieu. Anak ka mana-mana? Perlu. Naon sih Diuk, bodi? diuk. Naon? Ajak-ajakan si Marawisan. Ih, naon aing urusan yang marawisan mah aing perlu. Naon? Aya urusan pribadi eta mah sama tuh kudu nyaho deui. Penting we. Penting atuh. Ieu mah urusan hidup dan mati aing, Bon. Gaya. Si di mana sih marawisanana? Di Bumdes. Bumdes ieu. Heeh. Kayaknya geus langke penting urang ka ditu. Atuh Bumdes. Urang aya urusan heula we. Ka deui lah ngobrolna nya. Urang aya perlu pisan ieu. Hampura. Yuk. Diajakan bener embung. Neng? Neng? Iya Pak. Samping bapak mananya? Samping anu mana Pak? Oh tadi? Anu tadi pagi. Nya? Bapak pakai. Neng katukangkeun Pak di susuhan. Oh, terus bapak pakai naon ieu? Samping Bapak kan aya anu hiji deui Pak. Di tadi Neng ngerapikeun di keranjang. Oh iya. Aya Pak. Aya Neng. Neng nuju naon? Nuju ganti baju Pak. Oh. Untos beres kadinya Neng ya. Bapak pengen aya ngobrol Mohon Pak. Aduh. Atuh. Bapak eta baju meni berantakan kitu. Nyatu beresan ku Neng lah. Naon Pak? Yang ngobrol ya jeung Neng pas lami. Lami tuh sering gitu.
tumben atau bapak teh. Lain ari Neng toyong nikah gitu Neng. Hoyong atuh Pak nikah mah. Nyen teh hoyong Pak. Oh, hoyong. Atuh hayu atuh. Eta we jeung eta we tuh nu kamari. Saha Pak? Sa si Reja. Reja. Heeh. Kunaon Bapak? Bapak asa Hareja teh. Atuh pang. Kan ai milih mah kudu nu babat bebet bobotna gitu. Geus jelas lah si Eja mah. Emang Bapak geus kenal ka Eja? Bapak resep we da. Paling resep nama heueuh da. Si Eja lain jelema teu boga, tapi jelema boga. Nah, eta Bapak mah salah eta ningalina. Ih, atuh sugan we bisa naikkeun derajat Bapak. Bener teu? Neng. Jeung Neng lah cocok juga nama nya. Atuh pantenya ho Pak. Rejana ka Neng kumaha? Daripada jeung nu laki lain di dieu paretot lah. Ya deh. Omo anak si eta tah. Anak si gombel. Alus-alusna. Udah pertama. Pak, eta teh sahabat Neng, Pak. Tong kitu atuh Pak. Tong pilih-pilih Bapak Teresep Bapak. Kan Neng. Recing Eja lain kan Neng teh umur tos ieu merenang tos dewasa. Terus Bapak ge yang boga incu. Bapak mending jauh-jauh aman Pak. Iya. Neng kan jodoh lagi can aya. Nya, makanya kan aku Bapak sugane ka Eja gitu. Atau masa Neng teh heula Pak. Kan ajana ge tanya ho ka Neng kumaha. Oh. Atuh, manya kudu Bapak nyaraskeun. Emang can pernah kumaha gitu ka Neng? Encan Pak. Kan Neng kan baru jalan. Tadi kan Neng juga bisa jalan kan Pak? Udah. Pepet atuh. Emang balap Pak dipepet. Tidak, kumaha tuh Neng? Pak. Dari Bapak teh kunaon nih tah Neng? Buru-buru kawin. Bapak nggak setuju di Reja. Atuh pan Pak. Reja. Neng walaupun ayeuna deket jeung Reja, kan belum tentu Reja teh pilihan Neng, terus Reja teh jodoh Neng. Bener teh Pak? Ya. Kan siapa tahu Neng ya punya pilihan sendiri Bapak teh. Lain, Bapak mah kieunya Neng. Ieu mah ngabejang ka Neng, ya. Lain geus kawin mah, geus nikah mah, nya. Senteuna Neng, jauh dipidosaeun. Kemudian era ku tetangga tingali gitu Neng can nikah gitu. Besikna ai jeung lalaki pan Neng jalan leumpang naon si setan Neng gitu. Nya enak mu deket jeung lalaki ge Neng pidosaeun. Kumaha coba? Pak, tapi kan Neng tanya Pak Reja teh masih sorangan apa henteu? Neng terang emang. Terang Pak. Neng cari tahu dong. Sih cicing wae. Jangan Bapak geus ngebet ya yang boga incu. Sabarnya Pak. Nya. Doakeun we Neng segera dapat jodoh. Amin. Yang sesuai Bapak harapkan. Bener Neng. Pak. Tos asar. Sare arek salat heulanya. Oh iya. Diajak ngobrol besok. Ngalihkeun wae. Alasan wae. Pak, sholat mah dah lebih wajib, lebih penting daripada ngobrol. Neng waktu kawin, Bapak nu kawin ieu teh. Mang Bapak, aya nu hayangan kitu ka Bapak? Aya atuh. Saha Pak? Bencong gonggo. Salah. Sayangku, mamiku yang cantik dan seksi. Balik Kok balik? Ingat aku kembali, bukan ingat ke mami. Naon balik ke dieu? Naon balik? Kok balik kok? Kangen. Nah, Papi teh kangen. Bukan wae cuma mah. Udah papi teh kela tuh nya. Kok bau minyak wangi awewe ya? Papi ka dieu. Papi.
Gabe kadang. Kelai ke pulas kadang di batang. Ulang-ulangi ulah kadang di batang. Ulah. Aduh, biar aku kudu dipotongkan mami ya. Aduh, kadang. Orang sebor adanya, kadang sebor. Kadang cicing nih, ulang gandeng. Diri ini kotor, hukum di bumi kotor, yang miskin kotor, yang berjuang kotor, yang tulus kotor, yang baik kotor. Yang mulia hanya dia, punya tahta, punya harta, punya segalanya, bertingkah seenaknya. Tuhan dianggap tak ada, mengadu domba, tak merasa berdosa. Materi melimpah, uang disembah, tak pernah resah akan takdirnya. Belum tentu semua itu jadi anugerah, karena hukum Tuhan tak pernah salah. Dan dalam kebencian aku jadi cacian, seperti kotoran yang ada di dalam selokan. Manfaatku dilupakan seolah mereka yang paling benar. Mencari terang, obati hangga